mati ngunder tambah lumayan. Jadi pasakna jeung naonnya? Dikotok, Pak. Ah bener jeung eta lah ngeunah jigana mah. Edo lah, mantap lah. Coel dicocol. Geus urang kumbah heula. Naon asik bati kotok? Gebuk jauh. Kotok. Di hayam meureunna. Bedana ti kotok ini hayam. Banyak beda saeutik. Ieu murah. Kamu di gini Di mana? tas ngalalau kapan? Mana laukna? Kemenang. Alus. Udah rek benu kieu dahan. Isuk-isuk payah kieu karek balik. Menang henteu hasil henteu. Tuh kami mah tingali menang biasa kalian. Ieu tuh. Maha ieu teh. Nih ti isuk-isuk payah kieu. Sana naon? Terus kumaha ieu? Aya dikumahakeun ieu. Nya. Naon eta teh? Naon tingali ieu? Baik pisan. Sia cek aing oge. Ayo yo pamarang mah geus ontohot. Tobat. Cicing. Aing darurat, ya darurat. Nah, di mana naon gawe? Tinggal itu salaki si Inot. Ayeuna menang duit jadi panjabat. Imah ge gedong, baheula maka leuwih ti sangsara dibanding urang imah teh. Eta tah gara mah si Otohot. Ngayang mawarna teh mah mancing, burayak kita menang. Mana hasilna? Wayah kieu budak mah dibere daharna naon? Pan usaha kamu ieu oge. Usaha naon? Kesel kali mah kesel ieu teh. Hanya sugan atuh menang bibit buruy sakumaha we atuh. Mana ayeuna buktina? Eueuh kan? Sok. Lain eueuh, amun da can rezekina we beureuh atuh da geus kurang kumaha neangan. Si Inot mah jaba ayeuna teh reuncung masa teh. Imahna gedong. Tuh menang beas kami gitu. Ngeclok di Cinot era-era oge kapaksa daripada budak teu dahar sama sekali. Kumaha tah? Geus kieu we mending milu ka sakit Cinot jeung. Lumayan lah betak-betuk oge. Menang-menang sakali-kalian sapoe-poeun mah. Mancing jeung mancing we ti isuk nepi ka sore hasil henteu. Geus enak mah kieu daripada urang pasea berjeng di mana ieu era meningkatkan si Ontohod hayu. Rek naon ka ditu? Hayu. Itu mah aya dengan sangu aya naon sugan ieu mah da ngomong na bebeja namanya. Geus. Tong eta lah keun bae. Kalau gua ukur parasea jeung parasea awas waing diheureuyang Saha ayo kenal. Dari bola. Kala. Ayo duduk kuisa. Masih teu geunah ata ieu. Kumaha ieu teh? Kumaha deui amu? Heuh isuk-isuk nepikeun ka wayah kieu. Meunang Mau henteu. lah cai. Nggak cicing heula kana we keur dinas cicing. Kala. Tong ieu heula tinggal contoh mah salaki Cinot. Boga mobil, boga motor, gedong. Apa Cai Inot apa boga mobil boga gedong. Kami mah teu boga naon boga pangabis teh purung museup. Heuh busuk oge hangna hasil henteu. Disuk nepikeun ka sore mana meunang teu. Heuh apan boreak naik keur di lockdown atuh. Tuh contoh mah Bah Asep, Bah Haji Asep Sunaria, urang Cimahi. Ieu nepikeun ka teu diopi, nepikeun ka loba, tah nepikeun ka diternakeun. Cicing nah heuy.
ngadeng jogedan. Jeung naon atuh ieu? Naonan ieu ngalewe ngajogedan yo keul Cici cici. Yo bang kerok sama si otohon. Bari pisan sia. Pasarwana nya oge. Amu ieu tak gara-gara nama naon atuh ieu deh. Tuh. Langkah api lu. Itu ya kami teh apa gerak kesel, panas. Aduh kalah lelewe dasarnya. Ieu teh naon atuh Gusti. Meni make nu kieu patut. Teuing Naon sih nu kieu? Ya Allah ki. Aduh lah joget teh. Kesel kompetenya. Kumaha ieu teh? Ieu bujur teh kici. Kumaha tuh ya? Kamarana atuh kalakah marato kalakah hari ini sia. Kalau teh dasarnya. Ini naon atuh eta teh? Beres heula hayang ngadangkeun lah kacapi suling. Aduh. Mas Pariman lah nyawa HP lieur. Gedean atuh ada kami mah teu kadenge geuning. Keur ngeunah-ngeunah adanya kacapi suling deui iklannya. Wilujeng santen patepang deui sang simkuring Asep Kirdi. Pemirsa sadayana dinten ieu kaleresan aya laporan di tim di lapangan ngeunaan tertangkapna salah sahiji pejabat sareng salah sahiji pengusaha anu tos kasohor di desa Solokan Saat nyaeta Ujang Kalwa. Ujang Kalwa Gusti nu Agung eta mah salaki kuring. Maknya proyek penelitian perkembangan mutasi bibit burui albino. Kami yang ada di lapangan melaporkan bahwa kerugian salaki kuring mah teu kanu buru da ngomongna ge kanu batu bara kanu naon cenah ngomongna ge lain meureun. Ke bisi Kalwa biasa di muarta Sunda Lasun. Ami berartinya aduh gorengku jeung buruy. Aduh minasa lieur kieu sih Reh. Pantesan penyakitnya nek seberat teuing si Reh. Alah. Ieu mah Duit menang korupsi. Aduh. Abah. Hasil wawancara sareng saksi mata punten ngaganggu, alias Ki. saksi kunci. Ki. Mangga ka bade tumaros. yang Ubed anu di lapangan Bandros. ngelaporkeun langsung. Tumaros. Ayam. Tumaros Ki, ieu teh leres ieu mah tumaros. Tumaros abdi teh wartawan, ieu teh bade tumaros ka Aki. Oh. Aya waktos, punten tiasa. Yang Wawan mah imana di ditu. Ki, sanes Jang Wawan Ki. Wartawan. Oh. Anu sok mawa berita Ki, mawakeun berita. Oh. Neangan informasi ieu teh Ki. Laras rek tumaros ieu teh laras ieu teh desa Solokan Saat. Ari anu kata lama nya kitu. Solokan Saat mohon. teh. Malah geus ti baheula ge. Geus ti zaman Aki keur ngora. Ieu teh Solokan Saat ieu teh ngaranna teh. Yo, gerak lamun yang karuhun. Ki. Nya Ki, ieu mah abdi bade tumaros, abdi teh bade naroskeun jami gitu. Laras Ujang Kalwa teh anu pengusaha teh anu sakaligus pejabat teh ieuna dumukna di desa Sosokan Saat. Aki mah tos teu dagang kaluar. Tos lami, tos liren. Malih mah ti tahun sabaraha nya tos teu kanu kaluar. Sanes Kalwa, Ujang Kalwa anu janten pejabat teh geuningan Ki. Oh. Laras si dia laras padumukanana ti dieu. Laras. Mohon. Malihan kamari teh nya yeuh. Aki teh meuni ruas aki teh. Mohon ruas kunaon Ki? Aki teh jeung sinini ieu keur Siduru ujug-ujug. Aya warah waweureum, aya waliwah sugannya naon? Aripek Aripek teh aya nu newak cenah. aya nu newak.
Nya. Kalwa teh Nya. cenah aya nu newak Mohon. cenah kitu. Cenah aya ditanyakeun ku aki teh kunaon cing teh make jeung ditewak. Eta cenah katewak baseuh. Tertangkap basah cenah kitu. Wah, Ai gitu Ki. pamikir aki teh oh meureun keur mani di tararewak kitu. Laras eta teh Ki. Nya eta teh jang. Malah aki ge ambil-ambil rek katewak. Oh, keur baseuh deui sarua. Aki ge keur mani. Terus cenah eta teh kasusna teh cenah jang. Mohon. Oh naon cenah menggelapkan uang. Oh, nya eta teh menggelapkan uang. Eta teh cenah Tapi kieu. tapi laras itu beritana laras Kan? gitu. Laras eta teh. Malihan mah abdi mah aki mah mani naon yakin kieu lah sigana teh keur ngetang artos teh. Terus aliran. Jadi poek. Maknya Ki Gelap di mana-mana gitu. oge Uang gelap. tertangkap basah mah Ki ketewak langsung. Maknya bari jibreg. Sahanurek newakna. Duh, Kak. Da pangemut aki mah kitu. Jadi keur ibak sigana teh nuju aliran, Mohon. nuju Jepang artos teras ditewak. Jadi menggelapkan uang tertangkap basah. Gitu yang. Pak Era, aku si Emma, aduh merenang disangka kuring teh ngajak salakina gawe. Alah, kumaha yang teu aktif deunya si bapak teh sok ngerakeun wae atuh urang. Aduh, meneh Era meureun kaluar teh. Alah, kumaha ibu ieu teh. Aduh, meneh Era ieu meneh ada sok nanggung ieu udah alih. Malah aki ge ambil katewak. Si Abah buat bebeja deui nya. Aduh, eta si kalwa deui. Mun batur kitu bajakeun teh deui. Aki nah abdi nu lieur tawa aki nu edan. Tah Ki kira-kira aki terang teu tabuh sabaraha eta penangkapanana eta teh. Dugi ka geuningan warga ti dieu dugi ka rame gitu, arapaleun gitu tah. Upami henteu lepat mah harita teh nuju wanci sareureuk kolot. Sareureuk kolot. Nya, Cik sareureuk kolot sareureuk jang kalwa mah harita teh ibak. Cenah Ki tuh aki lain ieu teh caritana teh bener-bener penangkapan atawa nyaritakeun naon ieu teh Ki anu mani atawa kumaha ieu teh Ki? nya aki oge eta mah ngadangu ti warga we Ujang. Ari Ujang teh itu sahana itu sahana jang kalwa itu wargina. Sanes abdi mah wartawan Ki anu milarian berita kalaresan berita itu nuju haneut-haneutna Ki. Pangintennya rajinnya jelema aya namanya berita we dihaneutkeun pilih haseum panginten. Surabi Ki dihaneutkeun mah Ki berita teh dia maksudna di masih haneut teh masih engal gitu beritana berita anu udah maklum atuh Ujang ari abah mah ari aki mah atuh dah maklum urang lembur. Kitu we Ujangnya da ieu teh geus magrib ongko. Mohon tos aduh hapunten pisan ya Ki nya atur atur. heula itu ka bumi. Mangga Ki mangga. Ayo geura itu belum sampe. Oh. Nya mangga Ki bios Ki atuh da tos. Ayo atuh Ki ari maksa mah Ki nah da ari rezeki mah ditolak. Pemirsa TV ya, warta Sunda dina dangat ieu dicekapkeun sakitu wae. Urang kepapenak deui dina acara warta-warta salajengna. Sekian, hatur nuhun dan terima kasih. Oke, alhamdulillah. Mangeclok kaditu kadieu alhamdulillah kengeng lah sasanguan mah dua sanguan ya keur budak. Sakalian mana salah kitanya ya kieu can balik wae. Jaba ieu geus teh magrib geus sore kumaha ieu teh nya. Tambah lumayan ieu. Alhamdulillah Kemak kumaha ke lah penting mah aya sakalian we jeung ayeuna. Urang sangu heula ayeuna ungguran mah. Daripada ieu mah ketinggalan nuan deun sanguna. Aseuh. Teu geuning nyangu. Nyangu naon deui atuh. Gua nu ieu. Di mana atuh? Apa nanti tanya dengan sangu? Kakak kabur kami tadi jika lu kasurupan teu bisa cicing. Ieu kakak kalabur. Tah. Jeung hayang ieu. Naon eta? Buraya crispy. Tah. Menang di mana? Ah, gimana we? Rezeki mah.
ngalahin kita tadi atunya kieu teh. Kayak kieu karek meunang. Apa usaha nang kita rek jijing geus tuh. Masuk Muntah tadi ya teh moal ngawak-wak mah ngawek-wek kami teh. Apa nan usaha nang kita rek Si Cino tuh. Panas kami mah. Apa Cinot? Apa geus tong dibahas deui Cinot? Kaayana teh baheula teh leuwih ti kami. Beulihna teh sasarana teh imah panggung. Ieu nama gedong imahna teh. Boga mobil, boga motor, imah gedong, boga TV badag, TV gede. Keun bae. Yo datang di lu. Can asa. Dia. Cuma enak. Meja dia di warung. Tetangga ngomong. Kalwa. Kumaha den kalwa? Dari kawasaha laki Cino. Majikan Cinot. Laki. Sari. Lewat polisi. Kita mah kunaon? Cenah mah korupsi. Korupsi naon tuh? Tah ternak buyur albino. Oh. Tuh, matakna dengekeun tah. Ari ningali jelema teh lain ukur tina syariat na unggul, lain ukur tina harta na unggul. Geuning eta beunang matak mending keneh kami. Sapoe menang buruy dahareun halal alhamdulillah. Burayak lain buruy. Heeh, keun bae. Khawatir nenena. Kumaha ningina? Geus kolot. Heeh, Ini atuh mah ini peskolot mangora. Tah, matak ayeuna mah geus. Nggu an pohon. Si horeng urang teh ningali jelema teh ulah di luarna, tingali kalakuanana sapoe. Pan geuning eta kacidita dibuktikeun ku rumah kawasa. Digeningan harta anu sakitu brok-brokna, bro dijuru bro dipantau mobil 2 motor teka hitung pemajikan reunceup imah gedong eta geuning tungtungna mah beunang polisi pemajikanna gedong wa heeh cicing heula anan Nana teh habis pikirnya urang nih kiwe-kiwe hirup teh gitu keun bae mani engke bang sarana. saya milikna meureun urang teh nya urang ngandung awe hayang rubah atuh urang teh sing kiwe. tawakal sing sadar ayeuna mah ye kami teh ontohod amu ieu teh bingung keneh ieu ku urusan ieu oge ieu teh kumaha ieu teh ieu teh jerona teh bisi hayang nyaho ieu teh aya jin Menta kajin atuh padahal mah hantam mementa kan teu meunang ulah geus mau kami mah oke kita mau dibuka geus eta mah ieu pancan ararapalnya jerona aya jin karek apa ayeuna tah yang apa malah lajo we tim miti teh apa horeang mah dongengkeunana dibuka poe geus kieu nama menta duit geus menta pakakak geus Pemajikan. dosa anu mana emang ngajulungkeun teh teu bener menta pamajikan geus ku kami ya bising meh teu pare omong ya sing ka dieu dengekeun nya tah nah eta geus ditung seri ada eungeun ye gua geus cicing Tengenah-ngenah seuria tadi nah cah. eta mata entong menta Ya naon atuh? Naon? geus maneh ayeuna wayahna ku dewek erek diasupkeun deui Nah, pake diasupkeun. Jadi kudu asup wae kuring teh ya teh. heeh nya wayahna bisi corona saya PSBB ku aing di lockdown ye Atuh ari kitu mah bae nurut urang teh. Nurut masuk Pak mengikuti peraturan pemerintah. sahe geuning tah cik Bismillahirrahmanirrahim Dileuleuyang we teh nya kasadareannya. Ayo atuh teh. Masuk Pak. cik Buntut tah loba Pak. cik Peureus be alah asa dicabut sini si nu bool we. Aduh, kadek aduh we. Aduh. batu terus terus kebalik tah benang ini mah beres urusan
pasar jin teh. Tadi bingung ieu kudu ka mana ye. Dadi si lain tadi nak. Ah si otot deui we teh nanti si otot hot. Kami nampak dan si otot hotan hot ah dikeun ka eta. Tapi kumaha ieu? Euy, gede palingkeun deui dan dipoek deui. Tanggung jawab si otot keun ah bukan nembak itu ari teu bisa pamenta. Geus kieu. Bikeun ieu pihapekeun ka Ki Uwag. Oh, heeh. Tah, Dekat masih gini mana? heeh, tah kita mah bisa ngurusna. Dewek teh sanggup. Nya, Heeh. Baik. Lewat kan itu kan. heeh, nya HP nya. Besok. Gitu. Cihut ieu mah. Betak itu amunya. Wah, ini kali itu lah. Heeh, sok. Ke deui ke datang Di teh ka golongan dieu. ke, datang ka dieu enggak sak. Oh, atuh ah. Heeh, juk. Kade eta pihapekeun. Nah, gitu, amu. Kumaha tuh kayaknya. Aing mah rek minta nomor sih ya.